Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhillin wa qa'idil dhurril muhajjalin wa ala alihi al-ghuril amilin wa sahbihi al-hadina muhtadina ila yaumiddin. Agung pipayun kurang panjatkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kawiringan mujian nabi dicurahkeun wahyu ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina pangosan ayeuna urang sasarengan ngabahas hiji maqalah saur ulama dina pasal anu ka-17. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashrufu qalbu suwal aqwan mantibuhu fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbilun bi syahwatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yutahhir min janabati wa falatihi am kaifa yarju an yafhama daqaiqul asrar wa huwa lam yatub min afwatihi. Saurna teh kieu kumaha rek cahayaan hate jelema sementara gambaran dunia aya dina teuteung hatena. Kumaha bisa deket ka Allah lamun nafsu kakurung ku syahwat. Kumaha bisa papanggih jeung Allah lamun masih keeling ka Gusti Allah. Kumaha bisa ngarasakeun hasiah pangeran lamun can bisa tobat ka Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Allah teh kadamel urang dipasihan alat sarana kami urang tiasa tepang ka Gusti Allah. Urang tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Urang teh dipasihan alat ku Allah teh. Alat anu aya dina panca indra urang aya 3 walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi alatnya teh 3. Hiji dipasihan sam'a pandang, 2 dipasihan absar panempo wal afidah, katilu dipasihan hate pandangu panempo hate. Eta teh alat. Alat kangge naon? Alat supados urang tiasa kumrep ka Gusti Allah, caket ka Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Eta alat teh tiasa dianggo sae, tiasa dianggo awon, model HP tiasa jangan gosip, jangan ngomongkeun batur, bisa jang sae gitu ya. Eta teh alat fungsi dina awak urang teh aya alat. Anu sasesana naon? Anu sasesana mah eta mah ngilu kanu ngiring kanu ieu, kanu sane kanu tilu eta. Urang dipasihan sam'a, absar sareng afidah tiasa midamel 2 perkara. Saperkara we da ibu ge osok kepengen nya kapungkur pami hajengan miwarang setiap sasi Ramadan teh diajar untuk puasa saum ka dina si Ramadan, sibukeun bulan Ramadan teh angge naon kangge maca Quran. Ngarah naon? Ngarah sibuk lisan urang ku maca Al-Qur'an, ngarah keureun ngomongkeun baturna kan gitu. Aya nu nyarios anu maca Quran bari ngomongkeun batur. Aya nu tuang bari ngarokok, teu aya. Aya tuang bari ngaleueut, teu aya. Cek bapak-bapak ngeunah lamun udud kitu nya. Lamun naon? Lamun ngopi bari udud bohong eta teh. Mun ngopi-ngopi udud-udud ya heureuna.
lamun udud eureun ngopi, lamun ngopi eureun udud. Nah nawi lisan panca indah urang mah tiasa midamel dengan hiji-hijina. Lamun tuang eureun ngaleut, lamun ngaleut eureun tuang hiji we. Moal tiasa dua-duana. Sadayana panca indah urang kitu. Lamun urang ningali kasayan, eureun ningali kagorenganana. Urang teh rek maca Quran, ningali Quran, bari ningali sinetron henteu. Ini sinetron heula, kakaran ningali Quran kitu, moal bisa dua-duana. Urang ngadangu, di dia ngadangkeun dongeng, di ngadangkeun ceramah moal biasa. Lamun keur ngadangkeun ceramah urang diren ngadangkeun dongeng, lamun keur ngadangkeun dongeng urang diren ngadangkeun ceramah itu. Jadi fungsina alat urang teh ngan hiji-hijina. Hate oge sami hiji. Lamun urang keur eling ka Gusti Allah, maka urang eureun ka hate ka Gusti Allah teh. Tah nu mawi di dieu kumargi alat indra urang teh teu aya teu tiasa berpotensi dua ngan hiji-hijina, tinggal urang bade milih jalan menyakatkeun diri ka Gusti Allah atanapi milih jalan nyembihkeun ka Gusti Allah. Kumaha cenah rek cahayaan hate urang, hate jalmi. Sementara gambaran dunia aya dina inteung hatena. Jadi nu ngahalangan kana hate urang moal aya cahayaan teh, moal aya rasa tenang di mana jalmi teh aya cahaya ti Gusti Allah. Eta jadi bakal dipasan rasa tenang. Tapi kumaha rek boga rasa tenang dina hate urang. Rek kumaha mancarkeun cahaya hate urang nu bisa karasa nikmatna ku urang jeung ku babaturan urang. Upami dina cahaya dina hate urang teh dina aya dina hate urang teh aya euteung hupud dunya. Naon hupud dunya teh? Cinta kana dunya. Maka jalmi anu cinta kana dunya bohong rek cinta ka Gusti Allah teh. Lamun urang cinta ka Gusti Allah teuing cinta kana dunya. Lamun urang cinta kana dunya teuing cinta ka Gusti Allah. Di mana dina hatena teh cinta kana dunya keluar dina lisan. Cek lisan teh anu diomongkeun ku lisana duit, sawah, ini untung, rugi. Cek lisan teh itu pasti gitu. Gambaranna teh gitu. Lamun teh mah urang ningali jalmi nyariosna teh dunya berarti hati teh dunya. Sabab cerminanana lisan urang teh nyaeta hatena. Lamun dina lisanna teh nyebatkeun kagungan Gusti Allah, syukuran ka Gusti Allah, sabar tina musibah ti Gusti Allah, dina hatena teh kumaha Gusti euy. Alhamdulillah. Tah aya kalimat-kalimat eta nu kaluar, berarti hatena teh bersih gitu ya. Eta disebut hupud dunya. Hate urang moal tiasa midamel dua perkara. Lamun urang cinta kana dunya eureun ka Gusti Allahna. Lamun urang cinta ka Allah eureun kana dunyana. Cinta kana dunyana sanes hartosan urang ulah gaduh dunya sanes. Tapi dunya ulah dipika cinta. Eta bahasana kade. Ulah disangki api ulah totohan ka sawah sanes. Ulah disangki ulang ranangan duit loba sanes, tapi ulah eta jabatan harta urang teh ulah dipika cinta eta unggul. Ulah teh ulah agama teh. Lamun urang mika cinta kana dunya, maka eta dunya hubbud dunya raksukul li khati'atin. Cinta kana dunya teh eta teh pondasina huluna ketuana sakabeh kasalahan. Aya tukang mabok kulantaran cinta kana dunya. Padahal lobanya leuteun teh salian ti arak teh bajigur aya, bandrek aya, karaos, namet hayang nu lieur. Denya kumaha kating cinta kana dunya teh kitu. Da kawin ge bisa. Namet nikmat teh kalakah zina, kawin mah teu kudu mayar, panu zinah mah. Nu mayar mah nu dagang bae meser martabak. Atuh mah kita bayar. Tapi na nikmat we. Eta mun margina eta tos cinta kana dunya asana cinta dunya. Nabet judi online.
pan bisa usaha oge ka pasar, bisa ka sawah, nan bisa kana rasa enteng judi online. Pantukeun ka ayeuna seueur jalmi nu rugi kulantaran judi online, mimitina mah untung mimitina mah. Kadienakeun, wah, karugi sadayana tepikeun pemerintah ge ayeuna mah tepikeun siap masihan dana bansos kalau judi online cenah. Punten eta teh. Jadi hate urang moal tiasa midamel dua perkara. Anu ulah teh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin pondasina huluna pamimpinna sagala kawana. Dosa teh asalna tina hubbud dunya. Ieu hubbud dunya teh sanes hartosan jami ulah milari dunya. Tapi dunya ulah dipika cinta. Ibu kengeng gaduh mobil, maka rek 7 losin oge di mobil gaduh hari pisan. Ngan mobil simpan di garasi. Hayang gaduh artos, mangga rek sabaraha ratus triliun oge mangga. Kangge ibu pe. Nyantong diasupkeun kana hate. Gaduh bumi nu boga di mana-mana. Nu cikal di Cianjur, nu kadua di Bogor, anu katilu di Garut, anu bungsu di Pangandaran, hiji sewang beradab di mana. Mangga ngantong diasupkeun kana hate. Lamun geus kana hate tak eta mulai. Mari ulama-ulama kapungkur oge punten. Para ajengan, para ulama, bahkan ulama pendetorekoh Syekh Abdul Hasan Asyadili ieu dicarioskeun. Anjeunna teh hidupna mewah. Hidupna mewah dugikeun acuk teh ibu sadinten sakali teh gentos. Sadinten sakali teh gentos we. Sareng unggal dinten teh ngau minyak seungit. Pamoga eta teh. Minyak seungit teh nu mahal. Lamun anjeunna diladenan ku sabaraha pembantuna teh 16 pembantu. Eta ulama teh Bu, ulama kan nyaresin ulama nya. Pembantu 16 pembantu anu nyegikeun ka anjeunna, anu siap mabantu anjeunna 16 pembantu. Anjeunna oge upami angkat-angkatan nganggo kuda teh 2. Mun ayeuna mah nganggo mobil teh mobil anu awis mun ayeuna mah nya kapungkur nganggo kereta teh nu kudana 2. Kumaha hebatna anjeunna ku beungharna. Tapi anjeunna oge gaduh santri 6.000 santri dibiayaan ku anjeunna. Tah dina hiji waktos teh aya santri di Tunisia gaduh rerencangan sumping ka anjeunna nyuarang ka santrina jang graji aya rerencangan bapak cek ajengan nu di Tunisia teh naon mama cenah cik angkat cenah ka ditu silaturahmi sajenenganna ieu dipasihan we Syekh Imam Abdul Hasan Asyadili sumping ka ditu anu disangki kata santri teh ulama teh jiga guruna keur mah miskin teu gaduh naon-naon di bumina teh nu akhirna sumping kadinya eta murangkali santri teh abdi piwarang pupun guru silaturahmi ka pangaresah lami kalamian ngobrol eta santri sareng Syekh Ibnu Hasan Asyadili bari kuih amanat Syekh Abu Hasan Asyadili kamu janten murangkali santri eta yang dijakeunnya ka guru hidup tong cinta kana dunia. Olohok kata santri teh. Uih we ka Tunisia teh kata santri teh. Dianti-anti ku guruna teh. Amanati Imam Hasan Asyadili teh. Yang manawi cenah anjeun geus di Tunisia teh. Mohon anjeun teh diambil Imam Asyadili teh. Mohon sampai atos teh anjeunna. Aya amanat teh ti anjeunna. Teu aya cenah mama teu aya. Enjingna sumping deui ditaroskeun deui yang sugan cenah aya amanat ti Abu Hasan Asyadili teu aya mama. Nah jeung anjeun dibukeun teu aya isin nyarioskeunana. Jalmi ulama agung jadinya teu naon disebutkeun ku itu ku Abu Hasan Asyadili yang masana di naon anjeun guru anjeun hubbud dunya. Nu akhirna mah dipaksa ditaroskeun ka eta barangkali santri hapunten cenah mama abdi teh teu wantun nyarioskeunana. Nah anjeun era cenah nyarioskeunana kunaon?
nyata mama bilih raheut nya sali manah mama henteu sok we cari-carioskeun dicarioskeun we saur Imam Hasan Asyadzili kieu mama teh ulah cinta kana dunya ujug-ujug nangis ibu kata lain nyeri hati kulantaran saya masa biasa sandili tapi non kana kalakuan anjeunna kumaha cek anjeunna teh cek anjeungan eta teh kami geuningan cinta kana dunya mah rek ibadah teh inget kumaha can boga beas jadi keur Allahu Akbar teh beas karek tahajud teh Allahu Akbar inget budak isuk can boga duit rek sakola duit jadi akhirna mah keur ibadah teh dunya we ngocoblak teh dina hate urang teh nangis eta Imam Hasan tah nu mawi dia teu sadayana jalmi anu beunghar hubud dunya bisa jadi anu miskin hubud tah lamun tiasa nyanak dunyana seperti Imam Hasan Asyadzili teh gaduh murang kali 6.000 santri kangge naon digratiskeun sadayana terus Syekh Abdul Qadir Jailani ngagaduhan tanah di Mesir bikin kayuna masih kene aya diwakafkeun kanggo sepuh-sepuh nu jompo wakaf anjeunna sabaraha puluh ribu hektar sabaraha hektar di Mesir masih kene aya wakaf dan kabeungharana sapertos kitu kangge agama seueur para ulama anu balaleunghar tapi kabeungharana teh kangge naon kangge umat tapi henteu aya hubud dunya dinya teh hubud dunya ari Kangjeng Nabi henteu beunghar kitu Nabi urang teh beunghar ibu gonimah teh 1/5 na jeung Kangjeng Nabi gonimah teh naon harta rampasan perang eta teh ka Kangjeng Nabi eta teh 1/5 na teh eta Kangjeng Nabi setiap anu sumping ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah abdi teh prayogi damel naon resep anjeun abdi resep tani tuh gitu tuh aya cenah di ditu tanah pek ku anjeun garap sahektar tah dipasihkeun teh suping deui sahabat ya Rasulullah abdi teh aya pakasaban hoyong damel naon damel ka biasa anjeun abdi mah cenah ngangon ya Rasulullah tuh domba urus 1.000 domba dipasihkeun ka Kanjeng Rasul teh tamun kitu tah kabeungharan teh can tantu eta teh hubud dunya nu mawi di dieu urang teh lamun nanemkeun dina hate urang cinta kana dunya maka urang moal cinta ka Gusti nu mana da pilih urang teh lepat da can tantu kajamu nu beunghar pilih jadi ka urang anu teu gaduh hubud dunya teh aya cirina ari urang teh hubud dunia tanapi henteu cirina teh hiji bakhil jalmi anu hubud dunia mah cenah koret cap jahe merege hese buntut kasiran eta hubud dunia teh lamun urang aya panyakit bakhil pediet kitu pediet bari gaduh urang teh pediet eta jalmi hubud dunia jalmi nu beunghar sok berehan can hubud dunia bieun teuing urang teh gaduh artos 50.000 eta tatangi prayogi artos 5.000 jang meser paramek ieu jadi ieu cenah nyari mas nakah hayang jadi paramek mana we cenah modal 5.000 ada teu dipasikeun teu gaduh cenah kagok 5.000 mau dibarikeun deui eta 5.000 kitu nya urang pan gaduh teu gaduh bakhil padahal gaduh urang teu masihkeun eta bakhil hubud dunya kitu. Jadi urang upami urang aya rasa bakhil dina hate urang koret kana harta anu aya bujeng-bujeng kana harta anu aya bujeng-bujeng dipasieun nu ageung nu alit teh bisa nampina. Nah, berarti harta ageungnya tapi nu leutik teh syukuran. Usykuril qalil hatta yakal katsir. Syukuran anu leutik heula saacan sumping anu ageung sok anu alit heula syukuran heula alhamdulillah ngaran kan nu ageung teh biasa syukuran Allah mah masih anu ageung nu leutik geuning teu bisa syukuran komo nu gede kareknya dibere duit 100.000 teh tapi kan ka eureun ngaji eta
kemudian ber miliar karek dipasihan artos 100.000 1 juta ada eureun gaji teh simak ka mana ka ieu ka mana ka pasar baru naon Shopee karek boga duit 1 juta eureun gaji eta teh komo duit gaduh artos 1 miliar atuh geus moal salat oge muter we hampir jalan-jalan eta mana sur Allah teh Allah nu kuninga kana hate urang jadi kan ngabentenkeun hate urang teh aya panyakit umur dunia teu aya naon bakil koret eta aya panyakit umur dunia hiji anu kadua cenah toma urang teh hukum dunia teh teu tinggal penyakitna nu ngakibatkeun hukum dunia naon toma tok teh toma teh hurufna 3 tok mim ain calawak kabehanana tok calawak pan buleun mim calawak ain oge calawak ta toma teh atasna naon ngarep-ngarep rezeki ti batur toma lamun ngaji teh sugan we meunang besek kitu nya toma eta teh sekseujan aya ayeuna kitu nya pada urang mah danteu nya teh da aya ngan pilih boten pilih urang mah sok ngarep-ngarep rezeki ti batur tandana mun teh mah anu ngantunkeun nu ngantunkeun beunghar da pinu nu tarang ngaji ge ngilu tahlilan nu beungharna teh nu syukuran nu beunghar teh pinu eta teh eta teh nu ngana papai teh nu beunghar katanya pinu da bakal dibagi tapi nu teu gaduh teu damang nu teu gaduh ngantunkeun nu teu gaduh ada tara di hadiran naon mah libereh cenah tah kitu berarti naon eta teh kelobaan mungkin di antawis urang aya sifat toma aya pengharapan ka jami sugan we ngiluan tahlil ayeuna mah meunang meureun 100.000 dah sifat toma teh kitu leungit leungitkeun dina hate eta teh tos hukum dunia rek dipasihan alhamdulillah teu dipasihan ge entong innalillah alhamdulillah urang kudu pahala mata ayeuna mah lamun bari tahlil teh kasaha wae bu ngadoakeun mah ulah dibatasi kanu beunghar hungkul kanu miskin ge kedah anu teu gaduh oge tadi dia nya eta anu sifat toma anu aya dina hate urang sifat hubbud dunya janten sifat hubbud dunya teh aya sifat toma aya deui sifat hirsu kadenya naon hirsu teh kademes pilih aya deui kademes ayanya eta teh hubbud dunya eta teh kademes pan sagala dibawa geus tahlilan teh sagali canak eta teh aya ari ti bume masihan naon teh reukeun di payudun teh ieu diarasupkeun kana kantong kabehanana atuh di bumi teh toloho ka mana beneran ikut teh meureunnya jadi ahli toharoh meureun ingat ka salaki ingat ka murang kali emut dibawa kabehanana arek nyanak cing ingat batur itu batur di tukang karunya teu kabagean hiji sewa atuh ieu dirara dikurang kabehanana rek nyanak mah hiji da batur ge harayangeun marawa teh da geus ritueun pribumi mah kitu kasananya batur ge harayangeun mangga dicanak brog kurang ahbena dibawa ka imah teu dia dahar ayeuna kumaha mubajir karena kumargi dina hati urang aya naon sifat naon hirsu kademes tah lamun geus kademes teh moal mungkin di nu beunghar kademes nu beunghar ge aya ngan di nu beunghar ge aya itu korupsi nu korupsi begitu anu ayeuna korupsi na 200 triliun teh nah eta jamin korupsi teh nu gajihna 5.000 nu miliaran eta nu gajihna teh dan nu mau dia kademes sifat eta teh sifat hirsu tiasa aya di nu miskin tiasa dan tadi teh urang nyari nu miskin heula da urang tingkatan urang keun mikir nu baleunghar make tulisanna nu lain pan itu ulah aya urang keur mah urang miskin hubbud dunya deui kitu keur teu boga teh jauh ti Allah ya teh eta hirsu riweuh dunya riweuh akhirat kitu aya sifat hirsu anu kaopat cirina teh kufur nikmat naon teu nampi kufur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu punten.
lamun rek syukuran teh ulah ngantosan nu ageun. Upami ibu kantos kasumpingan lomba bersama lomba ramain kan biasanya masihan teh 2000 gitu nya 2000 pasihan baramain teh ya boga rezeki sabaraha 20.000 ini baramain pasihan 20.000 eta nu baramain ngadoakeun amri panjang mudah-mudahan ibu rizkina mudah dipanjangkeun yuswahna dijembarkeun rizkina disakinah mawadahkeun rumah tanggana disehatkeun badana panjang ngadoana eta tukang baramain teh di pasihan sabaraha 20 ibu di pasihan ku Caroge sabaraha sadinten ayan 20.000 aya teh langkung kirang langkung 50.000 aya nu 100.000 aya aya osok nganuhkeun Caroge tara kumaha eta teu pernah kieu hatur nuhun Bapak di pasihan teu pernah eta teu ngadoakeun nu baramain dulur lain babaturan lain anyar pangigi harita tapi ngadoakeun panjang lebar pira ge di bae 2000 ari urang mah urang masih keneh keluarga masih nujanten urang meukeun Caroge urang da teu pernah nganuhunkeun alhamdulillah nuhun Bapak tos masihan ka mama atos 100.000 mugia Bapak dipanjangkeun yuswa mugia Bapak disehatkeun mugia Bapak sing panjang jodohna pan kitu nya ngadoakeun teh ka sayan ka Caroge pan semangat Caroge oge milarina enjingna kumaha pan dipasihan deui ibu teh langkung ayeuna ibu teh nuhun ka Caroge 100.000 enjing mah ngeunah Caroge teh dibere tah 200.000 asal nganuhunkeun tapi mun acan-acan geus nganuhunkeun teh di pasihan atas 20.000 jang naon di 20.000 teu manggih eta mahi geus kitu mah Caroge geus teu semangat saayana we heula syukur anu alit heula eta teh tanda urang kukur kana nikmat jadi tukur kana nikmat teh di antawisna urang teh kubut dunya cinta kana dunya geus moal cinta ka Allah na teh Jantan rek kumaha cenah cahayaan hate jelema sementara gambaran dunia aya dina heuteung hatena moal biasa dunia dina hate urang moal aya cahaya hate lamun aya hubud dunia cinta kana dua ulama am kaifa yarhulu ilallah wa huwa ma muqabilun li syahwatihi kumaha bisa deket ka Allah lamun nafsu kakurung ku syahwat naon ku syahwat teh kahayang syahwat teh eta teh ngahilangkeun urang ka Gusti Allah syahwat jadi upami urang kahayang mah da ageun mah eueuh pan kitu da kahayang mah ageun mun teh mah boga hayang dibeuli untuk manfaat oge jeung barangkali da budak ieu bae da budak mah jajan di warung pasian artos 10.000 padahal teu dipikahayang ku bakal ngresep kana naon kana cangkangna dibeuli we peser permen peser ciki peser sagala dipeser pasti imah da teu didahar eta teh syahwat da urang teh kitu Bu ngagaduan syahwat teh kahoyong ramal wareg ari syahwat kumaha cenah urang hayang caket ka Gusti Allah samentawis nafsu urang teh kakurung ku syahwat nafsu teh aya nafsu anu awon aya nafsu anu sae nafsu awon nu hiji nafsu al ammaratul bisu nafsu anu niwarang kana kawonan nafsu ammarah ari nafsu aya nafsu mulhamah aya nafsu lawamah aya nafsu mutmainnah itu beutenan nafsu teh lamun nafsu lawamah mah itu nafsu teh nafsu urang umum
Lamun nafsu ammarun bisuma nafsu anu midamal kana wirang orang kana kawonan. Mun teh mah urang cek nafsu teh asa urang gaduh harta kasapang akangna takabur sebatna. Lamun katol ibadah riya tah kan nafsu ammarun bisu midamal miwarang kana kaawonan. Miwarang takabur, miwarang riya, miwarang sum'ah, miwarang ujub dan teh nafsu nu miwarang kana kawonan. Tapi teh saya nafsu miwarang kana awonan, aya nafsu miwarang saya. Nafsu lawamah mah nafsu urang kadang sagetol-getol kan hoream lawamah itu kadang kaluhur kadang ka handap lamun babaturan sae getol ka pangaosan lamun babaturan teh awon teh poe ayeuna ibu teh sok rarencangan teh jeung jalmi tukang balanja da isu teh ka hayang ka pasar we muka pengajian tingali babaturanana kamana ayeuna teu ngaos imah teh sidik-sidik baturan resep ka pasar da ngilu we ka pasar eta teh lamun dinten ayeuna minggon ayeuna ibu teh karesa ka jeung rencan jeung sok ngaos jual di papai pangajian teh hidang we jadi ra kumarin canana non margina urang teh mega gaduh nafsu lawamah non nafsu lawamah cek bahasa sepuh non awah gingsir gampang kapangaruhan wah teh gelo gingsir sakedeung ka gitu. Wah teh gelo gingsir sakedeung. Udah argi urang uwi ti Arab. Ngadak-ngadak dia orang Arab ya teh. Balik di Arab teh bahasa teh naam aywah we naam aywah. Bari mawa eta teh naon nyadak emas teh rencung. Asa we pang Arabna gitu nya. Terus di beja-beja ka batur ka ya emas Arab mah asli gitu kan. Ngadadak asapang pinterna, asapang Arabna, asapang beungharna. Eta owah eta teh sakedeung leungit we hartana inget deui we owah gingsir ka Imam Ghazali kantos ditaros ku santrina saur Imam Ghazali naros ka santrina barudak cing ari nu pangdeuketna naon cenah kitu saur Imam Ghazali teh barudak ari nu pangjauhna naon barudak anu panggedena naon cenah barudak anu panggeurangna naon barudak nu pangentengna naon eta murang kali ngajawabanna saya realistis cek barudak cek murang kali santrina anu Ghazali saur Imam Ghazali barudak ari nu pangdeuketna naon nu pangdeuketna ieu rencangan abdi jadi kita nu gampang we nu pangdeuketna ibu abdi atuh nu pangcaket mah nya awak abdi ieu deukeut rupi-rupi jawabanna saur Imam Ghazali numpang deket mah maot teh berarti saur Imam Ghazali begitu numpang caket teh naon ayeuna maut mati kematian ayeuna ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah jadi anu pangdeukeut mah sebenarnya maut teh maut lahir teh aya nafas maut hate deukeut eta teh maut hate teh kumaha cenah urang teu eling ka Gusti Allah teh gampang. Pan urang rek eling mah hese inget rek eling teh. Urang hayang deukeut ka Gusti Allah hese. Rek hayang getol tahajud, hayang getol duha, hayang baca sama capuran teh hese beleke gitu teh. Haye rek teu eling mah gampang. Matak maehan hate gampang, tinggal nonton na TV. Mengkolkeun kana TV, geus poho we salat witir teh. Eta geus salat witir geus dibiasakeun saminggu. Kumaha bakating aya bola da eureun salat witirna bola heula tah gitu ibu-ibu tara nonton bola oge Persib tah kitu ya kabita teh ayeuna peureun tah salat witirna geus dibiasakeun kurang teh kitu teh hese beleke tah maot hate nu sabenerna maot lahir ge sami ayeuna ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah teu apa kesepuh teu murang kali teu sehat acara deukeut kan gitu. Tapi maot nu paling gampang nu caket ngapisan nya maot hate eta. Urang ka pangaosan hayang hate teh hayang tenang, hayang hirup hate teh. Da balik di pangaosan teh paeh deui hate teh. Loba maehkeun hate unggul da. Mata nu pang caket nama sauri mungkin maot. Anu pang jauhna naon?
Berudak lupang jauh mana kayaknya mahnya itu presiden Amerika gitu. Jadi masalah aliyah dunia we kumaha saud Imam Ghazali lupang jauh nama waktu kamari itu nggak balik deh. Ibu tadi jam sabar hadir jam 2 jam 1 balik deh mah eta waktu teh bayangkeun ibu teh kamari mah angkat temuru palah teh ibu teh nyana kantong nyana nganggo acuh gamis rapi nah kantong terus di kantong teh Quran bayangkeun ayeuna poe ieu urang keur di mana keur di bumi kantong disimpen acuh di lahan deui acuh nu rapi biasa teh eta kajadian nu kamar teh moal balik deui eta teh hajatun kamar teh pada melan saya urang upami urang teh diperbaharui moal muih deui eta teh jadi urang meningkatkeun kasayang ya kan lamun ngemot kamari jeung kamari itu pang jauhna moal balik deui kalah kumaha oge hayang tobat mungkin ditampi keneh maka kesempatan ayeuna urang mah nampi kana papasten ti Gusti Allah ujian ti Gusti Allah teh ngan sakali daerah media upami ibu di sekolah murang kali belak murang kali teh rankingna teh ranking ka 20 tina 20 hiji jalmi itu ya sih paneuri ya murang kali teh rankingna 20 kan belak teh murang kali teh ujian teh di sekolah teh ya bisa-bisa ujian teh tapi lulus non sababna lulus remedial non remedial teh ngulang seberapa kali karena lulus dan murang kali teh ujian di mana di sekolah hari ujian hidup ibu mulai ulangan lulus entong lulus lamun urang jadi jalmi beunghar diuji Gusti Allah teh lulus geus moal salamat diuji jadi pamimpin lulus geus moal salamat diuji jadi nu miskin lulus geus moal salamat eta ujian ti Gusti Allah jalmi nu beunghar diuji Gusti Allah kumaha cara beungharna keberadaan korek kana beungharna teh lulus tah jalmi nu miskin diuji Gusti Allah sabar teh jadi miskinna teu sabar teu lulus moal era media jadi jalmi anu gaduh pangkat nyaan teh ka masyarakatna teu mun teu nyaah teu lulus eta teh neraka bagianana jalmi masyarakat teu daek kataat kanu jeung pamimpinna sami teu lulus jalmi nu pinter teu ngamalkeun kana elmuna teu lulus eta ge jalmi nu bodoh teu daek ngaji teu lulus kan loba jalmi teu lulus era teh geura tol ibadahna mah tapi ngaji mung eta teu lulus eta teh keur diuji pan rumaos urang teh bodoh anu bodoh mah kedah kumaha kedah tolak da milari ngarumaoskeun urang bodoh tan nu bodoh mah dipuji ku Gusti Allah teh naon daek ngaji teu nu bodoh mah kitu lamun jalmi nu ulah ajengan ulama daek ngajarkeun teh kana elmuna lamun teu daek ngajarkeun berarti diuji teu lulus neraka bagianna nu bodoh ge diuji anu bodoh kersa anjeun lari agak ilmu teu kersa tah teu lulus kitu eta teh remedial teh ulangan kantun urang naros ari urang keur diuji naon ayeuna nya beunghar atuh beunghar berarti miskin lamun urang miskin berarti sabar beunghar atuh beunghar lamun pinter atuh pinter urang bodoh berarti diuji bodoh urang kana naon kadah tolak kadah milari ilmu gitu urang keur diuji bodoh kitu kan kitu urang mah urang teh keur diuji Gusti Allah lamun teu lulus moal bisa 2 kali ujian Gusti Allah. Teras Imam Ghazali taros deui ada panggedena naon nu panggedena teh nyata syahwat nafsu mah ibu hajeut teh budak leutik wani we kan gede oge dan nafsu kerban barangkali teh budak leutik diheureuyan ku bapak-bapak wadah tamah nafsuna naik ka luhur awas ya ku aing ngabarengan nyebutkeun ngaran budak leutik eta sabab bapak dapat ngambak urangnya wani eta ya kan Maka non kuba kating nafsu eta. Jadi mata nafsu mah agung. Nafsu agung. Aya nu berat, saur Imam Ghazali, naon nu beratna ka murang kali saja teh. Nu berat teh nyata amanah. Eta amanah. Nampi amanah urang teh berat. Amanah di saha? Amanah di Allah.
inna aradna amanata ala samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Gitu. Budak amanah teh. Catat dipasihkeun ka gunung nolak, dipasihkeun ka langit nolak, wa hamalahal insan. Apa itu urang? Jadi urang teh nyepeng amanah. Abot eta amanah teh. Nupang abot-abotna. Amanah urang jadi bojo, amanah jang urang kali sareng caroge urang. Amanah caroge amanah jangan urang kasar ka istri sareng urang kali urang. Amanah pamimpin ke masyarakat. Eta amanah hukum. Amanah urang teh abot pisan. Anu pangringana naon sare Imam Ghazali? Nu pangentengna mah gampang. Naon? Ninggalkeun salat pangentengna. Anu pangenteng-entengna di alam dunya teh naon cek Imam Ghazali? Nu pangenteng mah ninggalkeun salat. Sok tinggal. Ibu ayeuna sasih Ramadan angkat ka Surabaya. Kajen teuing merekatkeun teu buka. Kulantaran urang saum ge sasih Ramadan. Tapi pas nalika urang eureun salat mah eureun we salat teh. Soalna non setan masuk kadang-kadang jadi supporter kana salat. Kana puasa teh anjing puasa dahar we. Gitu setan teh kadang supporter. Kurban tabung har koret kurban. Nah itu cek setan deh. Umroh cek setan minta umroh haji cek setan deh gitu zakat ngan cek setan pula salat deh tong salat nah ini pahalana loba eueuh salatan itu boga pahala. Jadi lamun teh makana ibadah sanes setan mah jadi supporter. Tapi karena sholat mah dihungkatkeun kumaha sholat orang teu sholat. Seur jalmi anu perwasa tapi teu sholat moal pahalaan. Seur jalmi aya ibadah haji jeung umroh teu aya pahalaan. Nah teu diperhatokeun sholatna. Manasik teh ngurilingan Ka'bah we tawaf di teh dibahas teh. Sa'i bolak-balik eta manasik teh. Ari kumaha jamak takdim ngosor sholat kumaha ilmu teh dibahas. Ngabah eta we ngulingan Ka'bah tawaf teh jeung sa'i mun umrohnya haji ge ayeuna eta we cicing di Arafah teu dibahas kumaha salat ngodok salat jamak takbir salat kumaha cara wuduna upami urang madzhab Syafi'i itu madzhab Hambali kumaha cara wuduna kan benten urang madzhab urangnya Imam Syafi'i Imam Malik kumaha dibahas kada dibahas teh masalah salat da seueur anu teu dibahas masalah salat nu penting mah ibadahna we cenah hajina umrohna salat teh dibahas. Nah, boga we pahala umroh, gawe pahala haji, ngan mual jadi dangdananeun nol we kabehna da ubah salat. Seueur jalmi anu naik pesawat di mana cenah urang can salat tadi teu merhatikeun kana salat anu penting mah ibadah we salat henteu. Kan kitu. Jadi teu dibahas, mata pangentengna ninggalkeun salat sareng. Kada eta teh lahirna dina syahwat. Ngakibatkeun syahwat urang hilap ka Gusti Allah kana hate urang. Anu sarajengna hate urang teh moal tiasa didamel dua perkara. Naon margina urang poho ghaflah an dzikrillah. Hilap ka Gusti Allah. Sareng Kanjeng Rasul ana indal dhanni abdi wa ana mauhina yadkuruni wa an adkurna fi nafsi indakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa indakarani fi mala'i dakartu fi sholati khairun fi mala'i khairun minhum wa indaqaraba minni shibran taqarrabu ilayhi dira'an wa indaqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Saur Allah kami teh kumaha panyanggah hamba ka kami upami urang nyangka ka Gusti Allah sae Allah ge nyangka ka urang sae gitu. Lamun urang awal ka Gusti Allah Allah ge kitu sana janten urang kadang-kadang husnudzon we ka Gusti Allah upami urang anu ka Gusti Allah cek urang teh moal ijabah nu penting mangangkat leungeun we formalitasnya semua
Cing ibu teh amin amin bakal diheureukeun ya amin 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 gitu teh teu aya kahoyong Gusti ijabah teu teh poe dina hati urang teh nyawa ngalaleukeun tapi lamun dina urang teh bakal diijabah bakal eta teh kumaha kain urang upami urang dina hati diri urang inget ka Gusti Allah inget kana diri lamun teh mah urang inget teh di seueur kaum manusia Allah bakal ngingetkeun ka kaum ka kelompoknya rombongan anu seueur golongan malaikat lamun seueur di badanna dina atosan upami urang teh emot ka Gusti Allah berjamaah jadi upami urang ingat ka Gusti Allah maca Yasin di masjid berjamaah zikir berjamaah sholawatan berjamaah teu nyalira lamun nyalira Allah ge teu nyalira mun teh mah berjamaah seseueuran gitu nya kemudian ayeuna maca tahlil berjamaah maca shalawat berjamaah maca yasin berjamaah Allah ge emut ge jeung jamaahna hartosna jeung para malaikat makhluk-makhluk Allah teh emut ka urang ayeuna berjamaah ngaos berjamaah ngaos maca wiridan zikir shalawatan Allah sareng malaikat oge kitu emut orang seperti itu. Wa in taqarraba minni syukran lamun teh mah sajengkal urang nyekatan ka Gusti Allah sadaqah saja ya sabah masa ieu sasiku lamun sasiku Allah teh urang nyekatan ka Gusti Allah bakal nyekatan sadaqah lamun 1 meter 10 meter teh gitu Allah teh mun teh mah urang nyekatan ka Gusti Allah teh bari papah Allah mah bari umpat tah langkung Allah nyakatan ka urang upami urang emut ka Gusti tah urang emut ka Gusti Allah teh punten ulah dina salat unggul tapi dina sagala aktivitas urang kada emut ka Gusti Allah padkurullah tikron tapi dah kedah dilatih ketika pulisan unggul kada aya latihan emut ka Gusti Allah teh dikir tulisan sareng ku hate mah di masjid bagianana dikur ku hate mah tah keur urang keur ngobrol nuju dagang ku hate ulah baceok subhanallah keur dagang eta subhanallah Allahu subhanallah bari dagang eta teh meunang eta jadi fitnah eta teh ieu bicara dagang haur wiridan di masjid wiridan mah hate upami kereta mah hate ka kamari tukang bus ninggalnya tukang bus supir bus nyanak tasbih ditaruh sanesan nam eta jang ngitung naon cenah make kitu kan aya tasbih cetrek namanya sampai ini teh kan ieu mereka udah subhanallah eta teh supir bus eta teh nah teh hese nah teu disada cenah di sana pan hate ngawara hate pan teu karaos dihitung geus meunang 1000 rek sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cek hate ulah dilisankeun eta teh ulah bohong tong hilang kada dilatih eta teh teu cakapu praktek kada dilatih mata pelatihan teh yang ngonon teu cekap kul panangan kada geus tasbih kada pan nah beunang tasbihnya pan sareng-sareng pada cekap ku panangan oge wiridan teh ieu 3 ieu 4 ieu cenah 3 jeung 3 teh 5 Ji 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teh 7 jeung 7 14 14 ya 5 8 jeung 5 tilu ya teh subhanallah alhamdulillah akbar atos cekap di atang kieu ge tapi penting tasbih bisi poho ku alatnya oh iya berarti keur tasbih ai tasbih jang naon panjang wiridan tasbih teh ingat cetrekeun we subhanallah begitu ya urang teh keur jalan-jalan imet nah ulah ku tasbih anu modern cetrek teh ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dari salat Fatihah salat Nariyah hate we ulah disadakeun bisa jadi fitnah anu sanes hate we cetrek kelompok dina mana para teh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dina hate eta teh nyarios teh lamun di sadana mah engke di majelis di masjid keur dagang cetrek aya nu naadangan alhamdulillah hate urang nu maca shalawat
nganu enteng nu ditampi ku Allah mah nu gampang ditampina bari kekayaan lagu hilap jeung eling selawat. Janten anu sanesna mah kedah konsen. Tapi lamun sholawat mah punten bu sholawat mah urang bari heuleuy ge ditampi. Maoskeun sholawat mah. Lamun dikir nu sanes mah kedah konsen, fokus. Tapi lamun sholawat mah tah sholawat sok dinyanyikeun. Ya. Eta ge ditampi bari heureuy, maksudna bari heureuy eta teh. Ditampi wa sholawat mah sok bari heureuy oge. Kangjeng Rasul nya hebatna sholawat mah kitu. Bari dinyanyikeun, bari digerenteskeun, bari dikumahakeun ka sholawat mah di mana-mana oge sholawat mah ditampi ku Allah. Ku Kangjeng Rasul diwalar Kangjeng Rasul sok sanajan urang dina ngaosna teu hadir teh. Gitu. Matak hari diutamikeun mah dina zikir nalika urang dina waktu senggang atasna dina kayaan sanes fokus di masjid, di pasar, di warung, di sawah, sholawat teh hate urang langsung salat jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya hate urang teu poho. Lamun hatena kosong, lisana teh nu ngucapkeun naon? Awon we. Dina lisan teh rugi deui. Untung deui. Masalah hutang we, kaluarna teh di sana teh. Teu aya ucapan-ucapan kumaha kagungan Allah teh. Bagi hatena tos kotor, tak kadah dibimbing. Nah, cenah urang teh teu bisa kumaha bisa urang papanggih jeung Allah, lamun urang masih kena teu eling ka Gusti Allah. Moal tiasa Allah nyampeurkeun ka urang, ari urang teu eling mah urang kadah emut heula ka Gusti. Terakhir, kaifa yarju ayyab hamadatul israr wa huwa lam yatub min hafatihi. Uma bisa ngarasakeun rahasia pangeran lamun can bisa tobat. Tah ieu urang teh kedah tiasa tobat supaya tiasa terang kana agungna Gusti Allah. Urang teh diulem hoyong terang ka mana? Ahengna istana presiden moal tiasa upami urang teu ngabersihkeun diri urang upami teh mah urang diulem ku geden teras urang teh kaditu teu ibak heula manis moal tiasa compang camping da kumaha carana ibak heula anu atuh anu rapi kan kitu urang teh bade diulem ku Gusti Allah teh moal tiasa kumaha kedah ibak heula ngabersihkeun ka ibak teh disebutna tobat ka Gusti Allah. Kumaha urang hoyong tiasa terang kana agungna Allah upami urang can mandi heula. Hoyong terang kumaha nikmat Allah agungna kersani Allah Subhanahu wa taala tiasa lebat kana mana urang kedah tiasa tobat ka Gusti. Nah, ujian deui tadi sebutkeun kumaha hate tiasa midamel dua perkara. Hate urang moal tiasa midamel dua perkara. Upami urang cinta kana dunia, urang moal cinta akhirat. Upami urang cinta akhirat, maka urang bakal ninggalkeun kana cinta kana dunia. Dina hartosan sanes ulah milari dunia tapi ulah dipika cinta. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.